kesalahan akang make dibedokeun. Paman Arjuna. Ampun naon kalepatan putra pangna dugi kadibatakeun. Putra maksad pindah tina alam lalagasan kana alam mitan. Nyi eukeur mah akang teh kakarakaan sikan birahi. Kapentang asmaragama katurug-turug ayeuna mangeh kajadian anu model kieu. Nganung harti ieu birahi teh megatkeun pati. Tibatan nandangan lara tunggara. Kaula sanggup ajaling pati rek notokeun maneh kana batu anu sakitu sararekeutna. Pergiwa pileleyan pergiwa. Woi. Pergiwa. Geningan kalah batu anu ngajadi kora tibatan akang. Naon atuh kasalahan akang Nyai? Aduh, paman. Ingis kuri sirempan ku kaayaan ieu kajadian teh kadangu ku Kangjeng Ibu. Tada teuing raheut manahna. Atanapi ku Kangjeng Rama. Ampun Ibu, toba. Lami-lami Raden Gatot Kaca katur lengan teu emut di bumi alam. Puji Tuhan. Gan. Aduh. Lah. Dawaya. Naon? Ieu aya di dieu. Aduh. Agan. Gan. Notok-notokeun maneh kana batu. Naon? Notok-notokeun maneh. Juragan? Ya cing karasyaku dewek baheula basa ditampi ku tukang surabi cek ieu pisan. Harita dewek basa dibatakeun dibodokeun kawin ka tukang surabi teh nepi ka ngarag-ragkeun maneh ti loteng. Ya nona nepi ka kieu kumaha geus ieu. Anu jadi salah madorna we teh. Biar keladina. Nepi ka kieu kudu ka saha dewek nanyakeun kudu ka saha nya dewek minta tulung ya geus kieu. Cing atuh kayanya bijiekeun jang jawokan teh. Oeng-oeng teh kayanya. Ya mah jeung jang jawokan bid'ah teh dulu. Naon bid'ah teh? Bid'ah teh pinarakaeun sia teh. Nepi ka kitu nya sakumaha jelema jago kabejakeun Gatot Kaca teh. Naon? Heeh. Tengeuna Braja Musti Brajaya Kalpa Lamatan Denta Wisesa Sabta Pangrungu Baji Ngiring Tapak Nengala. Aisyah teh sedih napa dunungan kieu? Ari ku cinta malemah ya kan. Sia mah can ngalaman di nyeri. Aing mah geus sabaraha kali di nyeri teh. Geus kana deui. Geus kana aing di nyeri batur teh. Ho eta we nepi ka sanajan sakumaha jago oge geuning ku birahi mah. Kudu riat mah eleh. Cinta mah bukan teh kitu. Macak ja oge. Tong boro make jeung heuh bangsa dewek anu leutik ka raja ai kapanggih beger teh sieun ku majikan mah. Mah geus kieu geus sabaraha poe nepi ka ayeuna neangan teh urang. Saminggu urang leuwih. Euy bener saminggu. Sastra jinggan. Sa. Uluh. Naon? Oh, saha teh? Sahanya? Lewet pun urang mah atuh. Nah, eta sia cucungik teh. Gusti Batara alhamdulillah dawana. Aya eta geuning pituluh.
aya dulu itu pitulung dari Sugane jeung Sugane Gusti Bataran nulungan kana ika prihatinan aya jigana jalan kaluarna ieu kada urang oge teu bisa mutuskeun ieu teh aya eta teh teu maot juragan teh teu empes-empesan kene empes-empesan kene kapiuhan unggul ulah kaget pot Allah sakali kejadian naon asta jingan nepi ka kieu ieu sadaya daya hatur ke sebab faktos ujung panjenengan nuhun pepot cager ya hibar abdi mah mung ieu we juragan Gatot Kaca sih nuhun atuh geus lila kaula teh teu papanggih nuhun lain geus lami agan oge teh masihan kami satu ayat terus sekarang saha kaula wae ngahaturkeun semah baktos kohonyuk panjenengan Gusti Batara nuhun da wala diuk kumaha ieu juragan Anom Kulan menakan kejadian diuk Lusi lan paingan dupi basa giri hartina gunung Lusi cacing paingan nyata teu sangka sarebuk samarang nyamuk kaula lumampah ti nagara Duarwati teh ngadak-ngadak pot make jeung hayang jalan luhur udah kitu pangijan urang barang ninggal kaula ti luhur kahandap aya maneh paungku-ungku duaan nu matak eta iket tong digenti ciri khas kan ciri khas abdi udah sanos digentos we geus gaduh kang ngegentosna ulah nya kapaksa we ieu kene ngara sekali nglap sekalian make kopeah ngewa sakalian ngangge kopiah haji ge pada ngageungeureun abdi teh pajarkeun teh cenah iraha ti Arabna kitu eta teh kitu kulan abdi memborora hayang seuri ieu we sedih ninggal nu aya mah kulan ka Gusti Batara anu langkung uninga kadunungan kangge jalan kaluarna we kudu puguh heula hakim geus netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab sumuh sumuhun ieu pangna Gatot Kaca kapiuhan di Gunung Batu teh kunaon sugan maneh nyaho sok atuh kanyaha uningakeun aya alusna mah kusi lain ku aka supaya leuwih jentre Jai kumawi ulan langkung ti payunna abdi teh hapunten cenah sagala rupiah kalepatan abdi kadua perkawisna di lemur abdi teh aya teh sieun gagal panen gagal panen abdi teh teu kaala pare teh naon sababna da teu nyawa saya sini nyucurikeun we ka aing teh cicilanan aing nyawa mah teu gagal atuh kitu kulan pot lan maneh kaula dek nanyakeun naon Gatot Kaca sababna nyaritakeun soal panen soal kajadian di lembur pindah da ceuk aing oge teh siha hareup leunguk bina-bina teuing si teh da dewek mah teu nyambung sok nya nah kabina-bina teuing punten atuh kapengkeran ye Kakang Prabu linggih ya ye orea linggih kasih mah watekna kitu kana heureuy apaan aing mah tisos
naon sos teh wakil di Jawa Barat aing teh heujing pada ngadukung ku sarerea oh miluan eta teh naon teh api si pelawak teh di TPI bule oh syukur atuh kumaha salaresna mah kieu kulan samingon anu parantos kalangkung kasumpingan tamu ka Madukara teh ka Madukara sumuhun ka Gusti Pangaulaan ka Arjuna saha residorna maksudna mah juragan Anom teh kedah dibatalkeun margi saurna teh teu pantes ayeuna juragan Bima sareng juragan Arjuna bebesanan kumaha lamun pondok jodoh budak teh lamun pondok jodoh leuheung lamun pondok jodoh panjang baraya kumaha lamun pondok jodoh panjang papasiaan kitu saur dorna teh tah leres kitu nu ka kuping ku abdi je salajengna mah cicing heula po cicing mana mah cicing anu gagal panen mah cicing heula nu gagal panen mah cicing laras jelaran pangaulaan Gusti Arjuna teh kapangaruhan kulanku kasauran residorna nya dibatalkeun ne bade nikahna neng pergiwa ka juragan Gatot Kaca teh dibatalkeun sumuhun perantawisan serat miwarang patih daerah katampi ku juragan Anom atuh puguh kaburnya abdi teh tidinya teh nuturkeun duit ka ayeuna saminggu abdi leleuweungan teh milarian ieu da katinggal ti handap kaluhur teh kulan pasti Nyi Rorotna teh kalebah dieu pasti di dieu teu acan kararaban abdi teh saminggu teh saaya-aya we sajajalan bogol cau sareng cecenet ajeun abdi menak siungo ge teras di pais di leuweung sabot kacai bare dijahit teh teu aya ka mana ku si eta dihakat ku si dawa heuh pan abdi oge itu kulan jadi dumeh pangna ngabatahkeun teh dumeh Arjuna nampi panglamar ti Astina putrana Suyudana Mandrakomara teh geuning malihan tah dinten ayeuna seserahanana teh saha teh ti Astina teh ka Madukara eta sumuhun sehingga nyuhunkeun eta we kulanna nyuhunkeun jalan kaluarna supados kaitu beres ka dieu beres kumaha carana nyangakeun da moal patos-patos salira janten Gusti Batara upami teu disarengan ku rasa kawaspadaan sareng kapermana tinggalan geus mun nurulung ja si eta teh moal patos wah teu kitu Gatot Kaca ieu Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawar mudah-mudahan kengeng kabul maha agung laksana nu maha kawasa diijabah sapaneja cepot lan dawala abdi bantuan ngadoa meredih dina ati sanubari sae kulan sok doa kanya meureun sok nyat sileng sok nyatetkeun ini ngadoa sasireun sabunyereun ade ka sok pohoan waras tumakaning jati tumakaning waras saluya Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawar cager tuning lilir yang merbangun lilir yang merbangun hayang ngimpen sareng ngalinuran waduh ampun bergiwana kami gadan iwa waduh abdi masih bergiwa hampir aing dicelepot guys semah kapihatur nuhun agan salamet aduh cepot nah setemeng diturkeun agan melang abdi jadi kumaha atuh ngan maneh wungkul anu nuturkeun abdi we anu bela teh teu aya deui sasaha teu aya sasaha deui ulan anu bela ka agan teh abdi mah dibelaan teu neda
nyaan agan teu saminggu teu neda nya teuing cepot aduh kitu kan ai sidawala si eta mah kalah ngaleos kahayaan sih belana kanya gitu cek abdi oge abdi teh pahlawan ieu teh agat cing nya ka pahlawan lamun kitu carana kaula dik nanyakeun ka maneh jadi bener eta teh paman Arjuna teh geus nampi di panglamar ti Astina muhun agan moal disebut salinungkeun ku abdi mah nya abdi teh agan teh sanasib sareng abdi abdi nepi ka kieu teh kotok bongkok ieu naon cing nepi ka ngajublek nepi ka ayeuna teh alatan abdi teh dikapungkur dibatalkeun dibodokeun soal naon jual meuli sawah teh tulus ini sedih ampun tobat wah sadaya-daya wah wah langkung paos kana naon pihak kejadian wah ampun tangtosna oge panginten parantos uninga kejadian putra Tidawala antara Piti Astra Jingga wah ampun wah ampun wah Gatot Kaca kaula eta teh Sidawala nuhun kakarek kurunyung sia teh nah da tadi oge kula heula Sidawala ka dieu nama mung nu bela mah abdi ngucapan ti tadi ka agan kitu kula ngadonita Sidawala mah ka abdi cabok sia we cinekna wa apa beja Tidawala yen netelakeun pangna anjeun dibatalkeun dibedokeun kawin ka pergiwa teh lantaran Arjuna panengah Pandawa teh nampi panglamar malihan ayeuna pisan naon seserahanana ti nagara Astina ka Madukara teh ka kitu kan ayeuna marusiah we ka agan ieu bade ditikahkeun pergiwa teh ka Mandrakomara putra Astina putra Raja Astina ayeuna seserahanana wa Promios naon anu seserahan bakal dipegat ku putra maksudna hancurkeun hayu sareng abdi gan hayu sareng abdi dorna ku abdi urang tengeulan hayang nyaho dah pecahkan hayang nyaho sepot ulah manasan teu puguh maneh lamun dek ngahatean kudu jeung ilmu segala rupa ge kudu asak jeueuhan atuh kadegan ulah kaduruk nah kersa agan hiji pahlawan utama hiji jago ti nagara Amarta luntur ku model kitu dek nuturkeun hawa nafsu padina katerangan ge kitu he jelema iman omat maneh ulah rek ngajadikeun dulur-dulur maneh kolot-kolot maneh jadi pamimpin sakirana eta jelema masih kena kupur sabab nu kupur lain matak ngadatangkeun kabagjaan boh dunyana boh akhiratna nu kupur mah matak mawa balangsak ka sararea mawa bakal aya malapetaka hakikina dina diri urang kade di mana aya kaamek teh ulah dituturkeun eta teh hartina anu mingpin diri agan teh hawa nafsu cilaka eta teh nya euy pikupureun teh wa dek nanyakeun timalan wa jadi eta pangna batu jadi koral teh alatan hidup notok-notokkeun salira kana eta batu daun malihan ayeuna bade angkat anu seserahan ti nagara Astina rek dipegat daun dek dia amuk tibalan hancurkeun deudeuh cu hidup teh diistrenan jadi
lurah tamtama nagara ti sipil jadi kepala daerah di Melajang Tengah gaung di malam dina waktu sidep di istrenan kapungkur dugi katoh pati jiwa raga nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa ancur lebur papan kari tulis teu aya halanganana ya jiwa raga geus diwakafkeun demi kapentingan negara jeung bangsa dau tayena kumaha lamun aya bewara ka masyarakat cenah meureun Gatot Kaca teh gugur Gatot Kaca teh maot di mana di leuweung naon maotna Gatot Kaca teh notog-notogkeun maneh kana batu sabab Gatot Kaca dibatalkeun kawin pantes hiji tamtama anu parantos di istrenan demi negara jeung demi bangsa geus diwakafkeun eta jiwa raga keur kapentingan negara jeung bangsa korban di leuweung alatan dibatalkeun kawin turun dibawa pemikiran dewek teu nepi ka pola dinya tadi nah eta pentingnya sakola teh euy nuhun Gusti Nu Maha Agung ajri agan ajri aduh ampun cepot apaan agan teh aya pamimpin agan teh Gusti Prabu Yudhistira sepuh seueur nyuhunkeun kamandang jeritu ti dieu nah ayeuna agan nek dipingpin ku hawa nafsu agan pribadi hartina agan teh geus ngajadikeun pamimpin anu kupur teh apaan saluhureun teh tanyakeun pentaheun sahanapeun titaheun bereun ta abdi teh kapan sahanapeun agan abdi teh bereun kitu we kahayangna teh dibere anu teu mere mah teu disamat ada apa Haji Sidik mah teu disamat oge sok mere heeh ayeuna teu damang saurna tang-tang nyangakeun Bang Layade teh nya mudah-mudahan sing enggak damang ka Paji nu sakit ya ti malam dek dikamanakeun wibawa komara hidup salaku lurah tamtama negara kudu ancur mode gitu dawa malahan kakuping neme kuat Gatot Kaca ngamuk nguwak ngawik seueur anu jadi korban alatan Gatot Kaca ngamuk naon ngamukna Gatot Kaca sabab kabogohna dek dikawinkeun urut kabogoh Gatot Kaca bebene Gatot Kaca dek kawin jeung batur nu seserahan dipegat pantes lurah tamtama gitu patut anu tadina waktu di istrenan hidup keur kapentingan negara jeung bangsa jiwa raga diwakafkeun keur kapentingan negara jeung bangsa ayeuna jiwa raga anjeun dek diwakafkeun demi kapentingan pribadi anjeun dumeh eta urut kabogoh rek dikawin batur nepi ka leuwih ti remeh eta alasan tampiling sia we cecengiran wae kan teu ah teu acan malah karep sia waduh ampun wa margi putra teh nemeh pisan kapan saumur hirup nemeh kaancikan kurasa birahi ka istri mara kawanoja kari-kari ayeuna menakan kejadian anu model kieu hiji satria sepiing pamrih rameing gawe kadua satria kudu jujur katilu satria ulah ngaluarkeun cipanon sanajan sakumaha menang peristiwa kaopatna satria ulah borangan dau teneng ludeng hanteringrang cing emut yen ieu di dunya teh sadayana jajadian anjeunna hade goreng sedih bunga seuri eta teh merupakan romantika kahirupan bisa deweknya eta oge beja manusia kadar kahayang manusia kadar rencana kabul aya di Nu Maha Agung tapi yakin upami urang bersih hati merdih ka anjeunna
yen pangeran ngayakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina teu ngange dekol-dekol acan cekap kun payakun tuning si cepot nyahoun simuhun di wartosipun bapak jauh ge beres eta si gagal ngecrop mun sakedike abdi teh gagah panen kedah kumaha atuh putra tewa da anu jadi ngajungjurigan kana hate teh alatan naon margina jeung naon kalepatan putra atuh wa geus apa tur yakin dina hate hidup teh anu kabayangkeun teh da puguh hidup teh jalma anu keur kapentang asmara yen dina dada anjeun teh pinuh ku bayangan-bayangan pergiwa mun cara budak anu keur katarik berehe kapentang asmara mah eta teh hartina teh peureum kadeuleu beunta karasa ku ua oge da ua ge ngorah heula nya ceuk bigigan ta ayeuna mah kieu we atuh kumaha upami ayeuna mah bebaskeun hate kalayan urang bantuan we Arjuna bade nikahkeun pergiwa ka Lesmana Mandrakomara teh urang bantuan di ditu kaprak-kaprak bisi kumaha onam urang cokot kana pribadi anjeun yen pribadi anjeun ka Arjuna teh paman ka pergiwa oge ka Piadi ayeuna ka Piadi hartina teh dulur dek pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan matak naon lamun ngabantukeun keamanan di ditu bisi aya hal-hal anu diharepkeun duh gedekeun eta jiwa teh waduh naonan ari ua naon bade mah panas putra wa wah Gusti Batara abdi protes gan naon apa ieu teh bebenena Gusti nen pergiwa ai kitu ayeuna nen pergiwa direnengkeun sareng anu sanes ayeuna juragan Anom ninggal kieu engke di ditu rerenenganana aduh makaning itu nuju sumanget pisan kulan palai garwaan teh atuh da bujeng hingga aga da abdi ngamuk ka di ditu diselapkeun tak ku abdi bedog dina beubeur tingalikeun nemen ninggal janur oge panginten kukumul lain kukumul atuh umul-umul mun tah eta tos amek abdi ulah lalawara ngaheab komo deui ieu aduh ulah gan ulah dugi ka kitu cepot cicing atuh da aya otak kerdi diadukeun jeung otak Gusti Batara mah da moal mampukeun heulaanan atuh da itu mah bergelar ku akang mah lamun dina catur mah kudu aya pengorbanan heula ulah lebar ku benteng ai kudu dibeakeun mah dihakan batur aya asa nguntungkeun teu naon sanajan seter kahakan batur asa urang menang teu ngarti mun naon catur seter naon aing mun ngarti teh kana dam-daman itu palai hidup ulah panas hate waduh ua dek mere obat ka hidup geuning Gusti Batara teh tukang obat abdi bade nyohongkeun obat nyeri beuteung sareng abdi teh aya obat nyeri hate teh aya upami tiasa mah panginten abdi mah bade nyuhun ka Gusti Batara teh eta obat nyeri ku tetangga aya dua anu kudu ditalaah ku hidup ieu mujarab pisan mun ku hidup ditalaah tau naon sababna hidup panas engke di ditu ninggal pergiwa rek dikawinkeun ya pasti we wa sahanteuna karek oge erek kawin neme oge erek ai erek kawin mah acan ai nu seserahan ti nagara aslina terek naon nya bade nikah erek teh mah da acan kawin da kawinna pergiwa mah ka Gatot Kaca oh anu leres wa teh wah yakin yen pergiwa mah tetep eueuh deui pisalakir lintang ti hidup pun kitu deui
Gatot Kaca moal boga pamajikan mun teu ka pergiwa moal boga salaki mun teu ka Gatot Kaca ta eta obat ti uat cing inget. Yuk tuturkeun. Ka Madukara. Aduh, entong aduh hayu tuturkeun. Cing yakin. Cing inget we kana kecap uat tadi yen Gatot Kaca moal boga pamajikan mun teu ka pergiwa moal boga salaki mun teu ka Gatot Kaca. Ti kitu uat cing yakin. Alhamdulillah tuh guys. Mudah-mudahan gitu kita lah. Percaya tadi ka Gusti Bacara mah. Hayu tuturkeun. Regrekeun mana agan cingkiat agan cingkiat. Doa nawe cepot. Kabayangkeun Gatot Kaca maot di leuweung notogkeun maneh alatan kabogo atawa dibatalkeun kawin. Aduh, dek dikamanakeun wibawa komara salaku lurah tamtama negara. Dawuh. Omat ulah luntur ku kaibunan ulah laas ku hujanan. Dawuh. Yuk. Tapi endah dirasakan nurek seserahan dipegat diamuk ku Gatot Kaca nepi kaloba anu korban naon sababna sabab urut kabogohna rek dikawin batur pantes hiji lurah tamtama nagara kitu yuk matak teh cing percaya cing reug-reug pergiwa moal boga salaki mun teu ka Gatot Kaca. Gatot Kaca moal boga pamajikan mun teu ka pergiwa. Tahu. Tuturkeun. Hidup anak king anak papanting. Jemplek goblok jemplek. Aya mandi dajak ari. Naon sabab uang nepi ka model kitu. Uang teh nya ka hidup Raden Gatot Subroto, Gatot Kaca. Tong heureuy wa henteu. Uang ngarasa regreg ngarasa pageuh. Cing inget Gatot Kaca teh notogkeun maneh kana batu nepi ka ngemasing pati itu makaning perlaya di alas wanawasa di alas batu naon sababna Gatot Kaca notogkeun maneh teh akibat gagal panen jeung goblok naon wate panen panen Wagen layak ieu. aduh ieu paura anu seserahan dipegat kusaha ku jelema mawa kenceleng sabab rek ngageuskeun masjid gaseh nanaonan ieu teh uat teh henteu nanaonan manusia teh kudu gede amal hayu tuturkeun uat teraskeun ya bro Tapi omongkeun bae hirup rek siar. nah kadi Siar wae penyakit itu. naon si dewek Gatot Kaca si lain Gusti Batara perhatikeun heueuh dewek teh keur kaedanan cenah kaedanan kusaha ku ceu apeuy atawa ku bikeyi kuring Gusti Batara heueuh sok dede anaking
Gusti. Naon aja teh. Manya Gusti Batara kitu goblok. Natara ngadenge aya heueuh poho. Coba. Dedeh teuing hidup. Menang uku di zaman lemut, menang ngais-ngais di zaman leutik, ngakod-ngakod di zaman bolon. Hidup nepi ka di istrenan ayeuna geus jadi RW. Ya jadi RW 0. Keun bae atuh demertikeun heuh sok. Hidup geus jadi RW 03. Malihan hidup teh dina waktu ayeuna diangkatnya tapi keun ngabagikeun jakat kunaon ku hidup ngadon dibikeun kadon dipake meuli jaket butuh wa eta beas raskin beras keur pakir miskin bet dibikeun sawareh kunaon Aisyah bangsat cing nyaah kanu leutik sia teh goblok cing jara liat masyarakat leutik teh kurang ajar kana sia teh da teu kitu henteu sia teh dekat satur lami di jalan Kacarius di Madukara ngalet ngengkei ngabanalet umat-umat nyatang pinang Residona anu ngawakilan Prabu Duryodana Kasep Arjuna ieu calon panganten Kasep urang kawinkeun heula we keun ramean mapaneuri ucu mangga lingih kaulanu taman hate aya dana muka kita bangsa Angger Jayarata Aswatama Citra Yuda kaula bawa eta calon pengantin ya diri masing cari masing emu perang putih kadek kajong Hampura Arjuna Mang Radalila lempang teh di astina bawah nu kitu tukang genang teh nu mata hebat nih mata syukur ngahaturkeun semahaturan rawuh kaulanun Kangjeng Rama heug nuhun Kasep mana ayeuna panganten awewena mangga antos kaulanun mantap nangai cina ada dharma Puyung Kasep teman putra Mandra Komara ngahaturkeun semah baktus konyuk panjenengan Rama paman anaki ditarima Mandra Komara ya lingih-lingih Kasep
Yang naon cu mana pergi wana ke tenang koneng ke kada mau ajang saha kasih celik barang udah di ruang terdina bahanona cara sakama ujung tepang kaula jaya rata mangga lingit ligi Arjuna tuh sangka jadi besan jeung Akang Ye laras kaula nun putra Kakang Prabu Duryodana heulan ceuk Akang laras katarik kataji kapati-pati kapan tanggal semaragama ku tuang putra jadi besan urangnya laras kaula nun tenang mantra kumara tenang aya mang Yayi pandengar gening Raka Batara nah dionang Angger Batara Kresna mungkal resan rupina itu geningan jeung Gatot Kaca ka dieuna moal naon cing persanten moal aya hal-hal anu teu diharapkeun kade jeung deui itu kumaha tamu-tamu nu sawarehna deui ti nagara aslina mangga sami lingih di Paseban bae aya para patugas anu aya di Paseban babawaan nanti itu Mas Picis kumarincing inten jumanten timalan aya anu nampi nah nuhun semahaturan rawuh Raka Batara nuhun nyayi mangga lingih kaleresan wae atuh ih geuning seueur tamu kaleresan nger ieu pun anak pun incu putrana Angger Prabu Duryodana nyaeta laki rabi saurna teh wilujeng sumping ka sadayana nun sembah kapihatur paman nuhun anaki bantuan keamanan di dieu bisi aya hal-hal anu diharapkeun pogo timalan mana yen dulur hidup pergi warek dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan timbalan mudah-mudahan bae kenging jodoh anu patotos eyang wilujeng sumping eyang hak nuhun kade ulah leutik hate ka sia geuna da awewe maloba kene da cing ingat teh kana jodoh pati bagja cilaka heuh daw wilujeng sumping ka sadayana nuhun awas nyieun hal-hal nu teu diharapkeun ati-ati we kau panas obati uwa teh ya leres karunya dunungan aing euy santeun atuh Akang sahanteun atuh ngaran-ngaran kabogoh bebene papepe sate beubeureuh anu geus maneh keur mah cinta pertama ongko ayeuna dik direnengkeun jeung batur mate ngaheap sanajan aya keur gantina moal acara jeung manehna heuh paribasana Arjuna panengah-panawa paluang ku ayana Sri Batara Kresna oge Gatot Kaca kawuwuh rawuhna anu seserahan ti nagara Astina tepi no damel ngahaturkeun sembahaturan rawuh kohonyuk panjenengan Kangjeng Rama ti sok kalima oge tamu-tamu sadayana ti nagara Astina tekantun Raka Batara oge Gatot Kaca nuhun Nyai nuhun paman Alasan namanya acoy anut Coy, kamu juga nate. atas nami anak-anak jeung incu sawang suna kalayan
Pangaran hapun tena anu kasuhun wireh mang dina waktu ayeuna nyumponan kana janji pasini saminggu anu parantos kalangkung ngalamar wantun soteh ngalamar jelaran manguping wireh Gatot Kaca parantos dibatalkeun anu mawi purwa mang dongkap ka dieu teh nyumponan kana janji wireh eta pergiwa teh bakal menang jodoh jeung tibatan urang kudu pecah jeung baraya tiba heula jeung urang Kurawa teh parasea wae ai katalian ku jadi besan mapiraku make jeung kudu parasea tak mang teh jelaran Anger Prabu Siyudana teh tiasa ka dieu jelaran Anger Prabu Siyudana teh nuju angkat ka itu ka Aceh nyaeta jaksian anu nyumbang bencana alam teh jeung korban tsunami jadi kapaksa ngawakilkeun ka mang ieu calon panganten dibantu nyaeta Mandra Komara dina waktu ayeuna sok buru-buru geura rengsekeun geura pinahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan mang bakal jadi saksina rupina engke resesi nama Anger Prabu Siyudana bakal sumbing palain anggap naon 7 penting kabudayaan teh urang teh mongkeun sisiren negara urang teh beunghar ku budaya angklung calung seni tradisi ngadu domba jeung sajabana tuh ulah sok teh ngadu hayam sabab eta masuk udak-udak polisi sebab eta mah aya unsur judi nya pelawak SOS dipanggil gitu malihan pun anak Aswata mah jadi KDI mung Aswata mah ngiring KDI teh aya nu SMS jadi we KDC gitu sok buru-buru kasep oke Anger Batara nyuhunkeun anu merestuna bae ti Anger Batara mudah-mudahan ieu pun incu Mandra Komara anu bade dialihkeun tina alam lalagasan kana rimitan mudah-mudahan sing aya dina rumah tangga anu sakinah mawaddatur warahmah mudah-mudahan paman awet duriatna awet jodohna panjang umurna loba rezekina mudah-mudahan oke Gatot Kaca ulah leutik hate cu keun da awewe maloba keneh dawu aya kukutan amang lah dikawinkeun cenah naon nya keun bae goreng patut oge tapi bersih awakna mah nya kitu pinodama kaulanun atuh mudah-mudahan bae naon rupihal anu dicita-cita pamaksadan pun anak anu bade dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan pergiwa ka Mandra Komara muga-muga sadayana anu samirawuh disuhunkeun doa restuna bae mudah-mudahan bae ya Juragan Gatot Kaca nyebut mudah-mudahan teh ini hamar dumareuda nyeri jahat teh aing lu ai bapak dewe ka mana ye euy ieu jang tah di dinya mah cicing kolot mah cicing ulah nolol-nolol ka dieu cicing lir pendra barang nuju raos impawat sana di salwating pagelaran Jawi sapratane pun ieu eman lulumpatan ti patamanan wireh di patamanan aya kajadian sampurasun kaulanun sampurasun sadaya-daya Gusti kaulanun ngahaturkeun sembah baktos kunyuk panjenengan aya naon ieu teh man aya naon ieu aya naon jeung lompatannya budak teh budak teh mana teh ieu teh anu sok ngahias pun anak oh tukang hias jajar ngawi atuh geulis ieu teh pembantu di dieu timalan geulis budak teh nya heueuh ngan ngaheureuyan eta mah sigara tulus donna teh modalna bae
Cireumeung gitu kolot-kolot. Lain dari sana teh kadek 18 tahun beri euy. Aya naon? Sadaya kaula nu nyangakeun beheung tagartek-tekeun suku genteng blokeun bade siksik di damal saya dicacak di walang-walang. Naon? Wireh kaula teh nyarengan tuang putri nyaeta nen pergiwa amengan di Patamanan. Terus? Tuluy. Atuh naha kaula nun aya gayabag teh ti luhur aya makhluk ngagayabag. Tuang putri teh kaula nun dicana ka awang-awang jejerita nyuhunkeun tulung da kaula teh pangawakan awewe kedah kumaha ngan ukur tiasa ngajerit yang minta tulung. Sadaya kaula nun tuang putri dicanaku hiji makhluk ngagayabag ti awang-awang. Aduh bingung. Oi. Aduh. Lah, jang. Aya kejadian di Patamanan cenah putri anu maok. Panganten awewe anu maok. Walah silaka dulu euy. Dedengean teh si pergiwa aya nu ngiwat. Timalan kaula nu kurang ajarna atuh teu balik teh. Aduh, sadaya kaula nu. Nepi ka kitu-kitu na ngasuh teh sia alah. Yai. Eta teh awewe. Mata kuawartos oge eta teh. Si di kapan eta teh awewe teh budak terek dikawinkeun dar dibawa ulin ka Patamanan. Ajeuna anu ngajakan kaula nun. Nepi ka kitu-kitu. Aduh naon ieu teh paman? Panganten awewe anu maling. Waduh, moal henteu. Dibawana teh ka mana? Awang-awang kaula nun kaluhur. Aduh Raka Batara, aduh. Kumaha geningan Kangjeng Rama wireh pun anak nage aya nu ngiwat kumaha pijadieuna na parantos kieu. Ahna make jeung kudu kaget. Ulah kaget kasep. Da moal saha deui atuh. Nah kumaha kieu numutkeun laporan ti man bieu. Hei kadieu Malik. Kita nongongan wae kadieu. Pangapunten Gusti. Ari eta anu nyokot pergiwa teh di belah mana? Sumping teh ti luhur, timalan. Hartina eta makhluk teh bisa ngamah jomantara. Timalan, geus sakitu ngomong mah. Sok itu bos. Aduh, ampun teh. Kadangu ku Arjuna. Naon? Yen eta anu nyokot awewe teh cenah ti luhur. Timalan. Tak mangdek nanyakeun ayeuna aya jelema anu bisa ngapung di urang saha? Aduh, wah. Anu tiasa ngamah jomantara mah lintang tipun anak Gatot Kaca. Teu geuning. Kahiji kitu kadua ari memeh dikawinkeun ka Mantra Komara eta pergiwa kungsi boga kabogoh, boga bebene. Kantenan hahadeanana pergi wajeng saha harita sareng pun anak Gatot Kaca sakitu emang mananyakeun teh da moal neangan jurig nu teu kadeuleu mah ka ieu ka pemburu hantu da aya teh mah ahlina neangan hantu mah geus dina botol por kuntu kali tungular gagah kali tunggak leungit bangsat aya palingna moal ka saha nuding. Si eta urut kabogohna, si eta nu bisa ngapung, budak awewe dipaok di bawah kaluhur, dek nuding ka saha? Alah, cilaka euy. Nya ceuk aing oge di jelema mah sok nete semplek nyicak-semplak. Da leuheung keneh teh semplek nyicak waduk aing mah. Cilaka euy. Pindah heula ka kaca ka dieu. Timal, pindah. Sakumaha laporan timan yen eta anu nyokot pergiwa teh ti awang-awang eueuh deui anu bisa ngamah jomantara lintang ti anjeun. Nah bener anjeun anu nyokot. Paman ampun paralun kasuhu ningali nu dipamri hapunten anu teu da bujeng hingga kanjaring teh ngimpi-ngimpi acan putra kadang ngalakukeun manu model kitu. Margi ti kawit miyos putra teh tetebih ti Uwa Batara. Mangawe Uwa Batara anu jadi saksina. Wireh putra teh teu ka mana-mana kalayan tetebih ti anjeunna. Larasna ka Batara laras pisan.
yen akang ti kawit mios teh tadi enjing dugi ka ayeuna teh tetebih ti akang tetep Gatot Kaca tetebih tina paninggal akang kumaha Kangjeng Rama entong nyeun saksi anu kitu atuh da barayana teh mah da dulurna daek teh daek dalamun pencak kaki mah deukeut keneh ka Gatot Kaca tibatan ka Mandrakomara angger Batara mah upami kitu bacarana anjeun sami we sareng nuding ka tetep anu penting mah ngawinkeun budak we ka dieu kudu aya wewena lamun anjeun teu rumasa naha sanggup pikeun neangan eta bangsatna sanggupan Gatot Kaca nanging kieu hapunten pindah heula Gatot Kaca ka dieu timal pindah upami kitu carana kaula dek naroskeun ka salira bongan kaula tadi kasinggung ku ayana Gatot Kaca tetebih ti kaula ti enjing-enjing dugi ka ayeuna sami sareng salira teh nuding serong ka kaula nuding goroh ka kaula asana nuding nanya da kanyataan nama lamun kitu carana kaula dek nanyakeun ai Arjuna naonana pergiwa bapana ari anjeun ta ieu eyangna ai kaula wana ai Mandrakomara ta ieu nu bogana pergiwa ayeuna mah asana mah Gatot Kaca jadi nu bogana pergiwa ayeuna saha nu bogana pergiwa Mandrakomara kaula dek nanyakeun ari hukumna nu boga nu kumaha hukumna nu boga nu sagala aya sanes imah hukumna nu boga naon da yang baledog aing heeh baledog wae ku aing gitu kira kok kudu diketepenya euy eta saur salira hukumna nu boga mah nu nyekel nya yakin hukumna nu boga nu nyekel Arjuna naonana pergiwa salaku bapana kaula wana Gatot Kaca urut kabogohna anjeun eyangna Mandrakomara nu bogana lamun nya Mandrakomara nu bogana di mana ayeuna pergiwa disumputkeun anak anjeun naon itu teu ngarti aya kitu Gusti Batara Karsina teh euy heeh ahli hukum sarjana hukum tadina pengacara engko lamun anjeun bener-bener Mandrakomara nu bogana hei Mandrakomara di mana disumputkeun anak pergiwa aduh nanaonan ieu teh kaula teh da ujeng ingat ka jaring teh gimpi-gimpi acan ngupingokeun nudingkeun ka kaula ieu teh yang tenang eta teh ngalihkeun perhatian aing jadi cicing nah ngalilieur batur aya anger nepakeun jurig pateu mang maka dia teh rek kawinkeun budak teangan eta budakna jadi jalan kaluarna teh aya di saemara we atuh saemara kumaha nyangakeun we atuh Karaka Batara kaula baluweung ieu ngiring aneh saemarana kieu saha-saha nu bisa menangkan pergiwa tina leungeun bangsat nakabawa saksi aya jigana eta anu bakal bisa kawin ka pergiwa nyaho kadinya lompatna mah da ucing-ucingan moal teu kaya lompatna atuh manehna gerakeun maling manehna nu nundang kitu manehna nu nyokot deui manehna nyumputkeun keun antep da aing ngomong neangankeun capek-capek beri oge sanggup paman pokoknya mang mah kitu we sana sanggupnya tujuan karena persoalan mang mah satuju wae anu penting pergi waya kitu leres sae pergi wa Mandrakomara timalan bogoh anjeun ka pergi wa kan tenan Gatot Kaca ulun bogoh ka pergi wa teu bogoh we atuh kitu bogoh wakilan ku abdi bogoh woi bogoh sanggup neangan pergiwa bangsatna benang sangem 2 dinten lah
2 poe dupi salira sami 2 dinten nganung harti salira sanggup 2 dinten sanggup 2 dinten tong baru 2 dinten ka saya 3 menit geus sanggupeun atuh da puguh manehna nu nyokot manehna nu nuna manehna nu nyokot deui sok lamun kitu satuju ya nya upami kitu carana menyanggakeun Nekara Batara sok Gatot Kaca teangan dawuh habis tinggalnya kurang teangan lah kedah ka mana ieu paman milarianana oyang entong makanya neangan urang mah cici ngadagoan ka capek-capek urang neangan hotel we yuk kedah ka mana atuh milarianana ieu teh cing persanten kana murah asih pangeran yen ieu kajadian teh kersaning anjeunna sok meredih we ka Maha Asih mudah-mudahan aya bong-bolongan tau permios atuh los paman doana teangan Gatot Kaca cindeui ka pangina Raka Batara kedah kumaha eta atuh ku kapangaruhan wae Bot wayahna maneh milu bot urang tatanya tapi saur Batara dina gambar lopian ngaharewos yen kudu ngajugjug ke belah kidul hiji taneuh anu nyonol ka lautan disebutna Ujung didinya aya hiji leuweung katinggalina leuweung padahal eta nagara urang talung tik cepot sae heuh kajadian ku araraneh ye ngan kejadian itu lain-lain ya kan beuki dieu beuki sidik bagi netra yen tanda-tanda keagungan Allah teh tidak segala widang pitulung Allah teh tidak segala widang kejadian sing parcenghis kan cing paru cenghis ngan ukur dipanggihkeun jeung tanda-tanda tanda keagungan tanda kekawasaan bararukti tah di dieu meureun urang kudu nyaksi teh abdi nyaksi Gusti yen teu aya disemaheun angin Gusti nu kagungan ta eta hebre ayeuna mah geuning karasa karaba katempo kadenge netra jelas nyata teu bohong kinya kan teu bohong saeutik oge tanda-tanda kagungan Allah geus alalebre tapi naha atuh ieu jiwa raga bet diwakafkeun wae kana ayana teknologi kana haliah dunya we diudag-udag sakumaha mewahna kendaraan boh mobil boh udara tetep bakal rusak ya Allah ya Robbi abdi teh geuning tereh wangsul kapangkuan salira nya ya romantika kahirupan geus kaalaman rupa-rupa rupa-rupa kejadian tapi dabongan dewek aya di dunya keneh nya ikhtiar mah penting we heueuh ayo ah wajib Haji Bambang Laksana di sana kapak bulan
tina tetek wajah cah. Karena nyerke palintangan apaan laksana jigana aing kawin ka bangsa manusia. Dibawa ke mana ya Denawa? Oh, ngahaturkeun semua baktos konyuk panjenengan Raka Prabu. Arya kumba-kumba nuhun. geningan ieu teu ngagoler dipencet sarapna ulah jajaritan wae. Bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri. Bingah ka kiri-kiri. Ka kiri-kiri. berjuang di medan. Yai Arya kumba-kumba. Raka Prabu jagakeun ya asil usaha rayi Dewi pergiwa parantos dibantun kurai kalira Raka Prabu ulah teu damang wae katari-kata jika pati-pati ka pentang asmaragama ku ieu Dewi pergiwa nyangakeun sawios ku kaula urang toel deui ieu urat sarabna supados eling deui kaula nun Raka Prabu. Bagya Tobat ampun teuing buta. Tobat teuing ieu teh di mana? Wayahna anjeun bakal ditikahkeun ka raja kula. Tingali eta raja anu sakitu gagah perkasa Raka Prabu. Raja nagara Ujung Maruta. Kakasih Lodra Jenggala tingali ku salira. Tobat. Kurang ajar Denawa pulangkeun deui kaula ka nagara kaula. Wayahna ulah Nyai. gelis Najan mungkir dageus takdir najan mumpang dageus kadar milik diri bagja awak dek kabur tangtu disusul ngepecir tangtu diberi dek lompat ka mana dek lompat ka mana. Ya hebat Raka Prabu. Lagu naon eta? Cacak Rowo. Tuhan juara KDI. Itu ceuk akang oge. Pantes ieu budak lamun jadi juara KDI. Nya. Pulangkeun Denawa Moal gelis. Sok dek lumpat ka mana tanaga awewe anjeun teh lintang di kudu Sumerah jeung pasrah. Akang teh ieu teh katari-kata jika pati-pati ka pentang asmaragama malahan akang sumpah dina ati nepi kana lisan mun teh mah teu kauntun tipung katamang beas laksana kapiduriat akang teh leuwih hade ajaling pati Nyai. Ampun teuing kuma-kuma pulangkeun deui Wayahna gelis. pulangkeun kaula terek boga salaki. Da teu bogoh ka pisalakieunan. Bogoh soteh ka Nyai Dewi pergi wayahna. Hei kumba-kumba ngahaja awewe teh dibawa ka dieu patugas oge ngan ukur saurang dua urang. Takuhal sakitu wayahna kunci we ti luar. Tobat ampun buta
pangoncikeun aing bongana awewena nampik eueuh deui dan anu nampik malintang teh kudu dipaksa. Ya. Ya. Tobat. Aduh, ampun teuing Gusti. Paehan kaula teh buta paehan. Genah sia. Mangkaning leutik awewena. Nya karesep aing anu jangkung leutik ieu teh deuleu. Da aya kanu bebeng mah teu kabita aing teh geus nu bebeng mah duwegan. Telebuk tolomong sarua bebeng. Dedeh teuing pergi wa pulangkeun buta. Pulangkeun ka Margawangi. Nah, asa kabina-bina teuing pulangkeun. Dedeh no. Tong make jeung jejeritan geulis. Ayeuna mah lintang ti kudu Sumerah we jeung pasrah. Penas ti kersah yang tumampara. Raden Gatot Kaca ngagunakeun aji sabta pangrungu. Dupi watekna bakal ngadangu sora jangkrik ti awang-awang. Sanajan tebih ti awang-awang kahalangan ku Mega Dutamana sora jangkrik bakal uningaeun bakal kadangu. Kalayan kakasih Gatot Kaca nyaeta Raden Suryapringga. Watekna nyaeta ningali sanajan kahalangan ku Mega yen kadangu swantena kalayan katingali ku Raden Gatot Kaca pergiwa nuju di olo-olo atuh Gatot Kaca nyirorot ti awang-awang nyaeta nobros kana ieu bangunan hingga amurasut langsung dewe pergiwa di sana. Tenera haningali pakai tenera kaget dah kiri-kiri lagi tenera ya ingkang haningali ya tulungan pergi wahaya nu maling deui kumat. Can aya laporan bacaan we. Wah keune ulan ah. Kasararea ieu ka CSCS nu di mana-mana utamina anu di paguyuban warga Pasundan Batam. Nya doana ya abdi milarian Dewi Pergiwa sing buru-buru panggih nya sing tetep guyub silih asa silih asuh silih asihna Kang Dendi Kang Aji Sopian alah nuhun di Lampung Abah Juber alah Pak Haji Sidik saurna teh damang sing ngadamang nya etang-etang panglayad di Akang ya Kang Haji Bang di Bekasi nya kade domana ulah keok deui kitu Anas di Igelan ai domana ngaleos tobat teuing Kang nuhun. Alhamdulillah Gusti geuning ieu Gusti kengeng eta ti mana Neng cepot nuhun cepot nuhun Kang wayahna Nyai antosan we di dieu eta denawa na bakal dialan nyawa ku kaula tapi ana
wangsulna kulan kumaha atuh teh tuang rama teh ngadon nampi deui panglamar tinu sanes. Ampun wartoskeun Kang Gatot Kaca kaula mah teu apal-apal henteu pisan-pisan cepot. Nguping oge neme kalat malahan kaula teh asa didudut jantung ku ngupingna kaula teh cenah dek dilapalan teh jeung putra raja negara Astina ngaranna teh saha teh cepot. Oh muhun eta Madrai. Lain Madrai, Mandra Komara ta eta ulah. Mandra. Nya. Padahal teh Mandra Komara teh boga adi. Saha? Omas. Kabogoh abdi sama Omas mah. Dupi neng teh acan ku kumaha teh ku bangsat. Nah, kamana karapis cepot aing teh sudi mati suka perlaya tibatan kudu benang kahormatan kudu kitu nya bilih. Kabina-bina teuing sumisae nuhun atuh bulan. Doa saha nu kumawani nyokot pergiwa metanya teriak ka hareupeun aing kurang ajar. Saha ngaran kaula Gatot Kaca pisalakirna pergiwa wong edan. Ya. Hai modar pangkat. Hosh. Bangsat eta tenggelan wani. Wait, iya. Gatot Kaca ngagunakeun aji Pancabraja. Braja Musti, Braja Kalapalamatan Dentawisesa. Atuh Iraja Nagara Ujung Maruta. Dijama ku Raden Kacang Masing Pawu Subakaning. Bergiwa ya Akang Nyai. Pot, iya selamat Pot. Bawa dekol dia. Deka mana sih Pot? Tenang, dola mi HP dola. Nyawa sih teh tega harti tenang bete. Hulu singa gule aja. Iya. Iya hulu na gede pisan paingan si ubro hayangeun. Una kumaha we mahkotana? Iya. Ta surat-surat karajaanana dina sakuna kodokan. Aya eueuh. Tuh ka tuh. Urang teteu heula atuh yeu nya. Sok dulu. Hah? Teteu heula. Sae ulan. Lah. Kange da berat pangitanagan. Nya pokona bawa we huluna. Duh. Aduh, ampun ieu euy. Eta berat teh sepegat teh. Uratna pegat nu cing daruruk duk jeung. Aduh ngahibur-hibur maneh hirup mah. Kalilakeun waktu sia teh teh. Dugan pertos potongan ah. Nya bade dicanakna ku agan ku abdi. Kumaneh bawa huluna. Lu, euy. Hah? Belum heula kan pada sulah bau.
Alah. Jadi itu kena dibantuin bawa. Saya bilang surat kerajaan kodok tuh. Iya, iya. Sok baca, baca. Aya eta aksara anu juga nongeng teh naon? Eta teh oh Ai sugan abdi keur ngaramet. Eta teh mad nya geuning geus karasa manfaatna. Naon asa teh? Yang bertanda tangan di bawah ini saya Prabu Lodra Jenggala Raja Negara Ujung Kulon Ujung Maruta degen saya sugan teh ujung berung bawa silana iya kan iya ai juragan Gatot Kaca mah da dek bobogohan aing mah hulu we ye alah eueuh nya si Subro ka dieu tempo kieu mah ganti teh hulu iya da moal ngeunah teh di samaraan mah ini sainet Raden Gatot Kaca Astra Jingga Dawala nyanak ieu sirah buta mulang ka Madukara dekat satur lami di jalana parantos dumugi ka Madukara atuh ieu Residrona ngadangu yen Gatot Kaca nyanak putri bunga anu taya papadana nah awewena geus panggih hayu urang kawinkeun nah kasa kabina-bina teh anak ama kaitu gelis kalabat wah salamet nyai selamat kaulan sok kalabat syukur bagja Gatot Kaca budak geus bisa panggih daun wah restu teh geuning dijabah calik nah syukur bagja aya urang kawinkeun budak geus panggih ayeuna mah kasih pati pulong na kawinkeun Arjuna ayeuna mah budak geus kapanggih Pepejauh pamiwang suah ulang upat ka awona ningal
Ngaminaken Kangjeng Rama gening pergiwa teh kapenak deui kupun anak Gatot Kaca luyu sareng perjanjian tadi kasakapukan dina mangsa Gatot Kaca bade miang yen netelakeun saha anu bisa menangkeun pergiwa tina leungeun bangsatna aya eta anu bakal ngajodoh ka pergiwa teu bisa ulah nganggap bolon ka mati Arjuna maksudna pokona mang mah da teu neangan teu milarian naon teu neangan pergiwa anak insu kabeh anak buah ti nagara asina ulah aya anu neangan naon sababna da moal panggih atuh naon pangna moal panggih pergiwa urut kabogohna Gatot Kaca nu nyokot Gatot Kaca nununa Gatot Kaca nu nyokot deui Gatot Kaca dek bisa panggih kumaha dalin manukna mang urang dia pantes 2 poe oge mang emut anu penting mah ayeuna marek ngawinkeun budak teh mandra komara sok buru-buru ka jagrana palan ayeuna kadar Gatot Kaca cenah dina heueuh nah nuhun kudu kitu jeung dulur mah manya jeung dulur teh kitu-kitu acan mah nah lamun ayeuna Gatot Kaca salaku lurah tamtama nagara boga anak paman eueuh da cicing kitu anggar kudu neangan kapan tadi geningan dina sateu asana bade miang milarian teh salira teh parantos sapuk yen upami teh mah ieu saemara diluyuan ku salira malihan dugi ka disaluyuanana saha anu tiasa menangkeun pergiwa eta nu bakal jadi jodohna mangkukna teh leres teu bisa sapuk teh mangkukna da ayeuna mah ngawinkeun budak Juragan Anom Gatot Kaca abdi sareng Sidawala tiluan ka mana ka nagara Ujung Maruta yakin dina hate maneh nu maling teh urang nagara Ujung Maruta abdi mah mungkukeun nuturkeun Juragan Anom margi Juragan Anom teh ngagunakeun ilmu panemu jampe pamakena saurna teh cenah kedah ngidul saur paranormal teh efek teh rasulan ai mentok ka lautan kulan anu jejeritan sing goreng nen pergiwa nu dipaksa ku raja nagara Ujung Maruta saha ngaranna eta raja teh ngaranna raja teh eta teh Lodra Jenggala buta ulan nu malingna teh eta raja Lodra Jenggala sanes nu malingna marayina saha kumaha benar sumuhun ulan hasil ulan mundur pot sae duh naon saya teh kurang ajar sia ngadupak mun asuh teh mah totong gitu huluna punten saksi euy nya mangkaning jadi saksi mah berat deuleu nya punten teh kapenggeran atuh ahna mah jeung punten sia goblok sok nya diuk biasa lagi tara sia kaing dawala abdi di mana maneh salila 2 poe parantos milarian ieu putrina nunungan kulan nen pergiwa jeung saha maneh init abdi pun lanceuk sareng Juragan Anom Gatot Kaca kamana kapali kidul efek teh kulan di leuweung teh aya nu jejeritan sing goreng katinggalna mah leuweung pek teh nagara teh geuning nagara naon nagara jurig saha rajana Prabu Lodra Jenggala sumuhun nu malingna eta sanes adina saha Arya Kuma benang parantos kengeng naon sajabati eta pikeun mageuhan ieu kayakinan supaya ulah dugi ka kejadian ngawur da sirahna ge dibantun sirah naon sirah raja kulanda Allah
oko begalan pati seret sumaderan banting binantingan kange bukti we ieu mah naon sirah buta dibantun mana punten elana nya punten tah ieu ulan naon sateuy digugu ka dieu apaan kange saksi kange bukti ulan paman kombayana kumaha ieu sirah butana sumuhun dawala abdi yakin ieu rajana bawa deh ka itu lu nyapekeun pisan ieu hulu hulu besa kalian goblok sia mun kawas nu geuleuh ka aing teh lain kawas deui izin aswata mah mun udah kitu keuneng engke deui sia goblok ah teu wani mun sia mah lain kawas nu garelo we urang dieu nya Gatot Kaca kaulanun mana saja bati eta ieu seratna cika mangga gua segala negara teh mangga aos ku salira kasepuhan aos kan yang bertanda tangan di bawah ini saya Prabu Lodra Jenggala Raja Negara Ujung Maruta tertanda Lodra Jenggala kumaha paman kinten-kintenna naha ieu Gatot Kaca teh ngarang atanapi kumaha di kolingan kapasidik pengakuan Gatot Kaca Astra Jingga jeung Dawala sami kitu nya sarua da menang badami sarua da menang badami atuh menang sutradara teh pake skenario tadina mun Aswatama mah dijieun saksina ta ieu percaya mang si Dawala si Cepot tadi bere rokok sabungkus kita ngomong gitu daekeun nu matak mang teu percaya ayeuna aya surat kerajaan atuh da nyieun kitu dina jana 2 poe pira kumaha jeung teu bisa nyieun duit bisa komo nyieun kitu patut tong boro masuk nu kitu masukeun huntu geus palalinter ulalala wara kapan eta sidik sirah buta persanten yang atas sirah buta percaya nu kitu mah sirah buta da lain sirah kereta api di mana-mana nu kitu mah sanes eta maksana teh Raja Ujung Maruta nya ngarang ya masyarakat Pringgandani teh lolobana teh buta 80% masyarakat Pringgandani teh buta ayeuna ieu Dewi Arimi pikeun ngajaga kahormatan nu jadi anak ngorbankeun anu dibuih ge diteuk-teuk beheungna apa di negara Pringgandani teh meureun aya buta rasidipis di paehan eta meureun banyak paman make mahkota kerajaan menyieun babari nyieun kitu mah tong boro nyieun mahkota ka panjeun kapal geus bisaeun da moal geus 2 poe nyieun mah paman apa aya nu geus aya stok ceuk mah oge nginya mah teh tukang tari pira mahkota aduh ayeuna mah atuh saya taroskeun ka pergiwana Nyai Pergiwa kaulanun kadi sadaya-daya kaulanun aya naon Kang jeung Rama wa dek naroskeun atrapi saya taros ku rai Nyai teh ti mana kaulanun aya nu ngiwati patamanan kaulanun denawa kakasina teh Arya Kumba-kumba tuh percanten pangna dipao ku kumba-kumba teh cenah Nyai teh bade ditikahkeun karajaana anu kakasih Lodra Jenggala Nyai salamet dikersakeun sumping Kang Gatot Kaca Astra Jingga sareng Dawala didinya perang campuh kaulanun Nyai tiasa salamet tiasa wangsuni ka dieu kitu geuning paman persanten percaya da Pergiwa teh di badamian kudu ngomong kitu keke naon sababna gerak ke Nyai kadia geulis Nyai Pergiwa di antara 2 lalaki Tamandra Komara jeung Gatot Kaca kasaha nu bogoh
Nah bak jeung kasar bogoh ti kapungkur ge ka ulama bak pisalakeun ka ulama angkang Gatot Kaca kadangu anger kadangu nah gede eta ciri nama budak teh bogoh dada ka Gatot Kaca kadangu henteu dalam teu bogoh pasti moal ngomong kitu ieu budak teh di badamian piraku 2 poe teu apal atulah nyeun kata-kata kitu ekol jengkol aya usumna ekol mah eueuh sok lah daya nepi ka mana yang bicara jeung mangga nya sok dek ngonang pengacara di mana nya kumaha pami paman urang saemara deui we atuh saemara kumaha saemara deui paman saemarana urang gelutkeun Gatot Kaca jeung Mandrakomara saha anu menang tina eta oko begalan pati antara Gatot Kaca jeung Mandrakomara mun teh mah Gatot Kaca menang gelut Gatot Kaca nu bakal nikah upami Mandrakomara tiasa ngelehkeun Gatot Kaca Mandrakomara nu bakal nikah jadi sok trung tanya heula Gatot Kaca bogoh ka pergiwa bogoh wani gelut sareng saha Mandrakomara wantun taros eta kasep bogoh henteu ka pergiwa bogoh eyang bener timalan alus wani oko begalan pati sareng saha jeung Gatot Kaca henteu kumaha upami diwakilkeun ka Aswatama tanapi ka sabae Gatot Kaca nampi upami teh mah ti nagara Astina diwakilkeun ka sabae mangga siap mangga paman siap Aswatama ulun wani gelut sareng saha jeung Gatot Kaca naon masalahna wakil ngabelaan anak raja ngabelaan kehormatan negara sanes negara atau anak raja nya ana da lain doma kaula teh maka jeung diadu-adukeun ari amanah naonan di teh lamun doma pantes diadukeun ai putra Aswatama tong kitu mah angin Citrayuda ulun wani gelut wani jeung saha beurit jeung Gatot Kaca alim lamun alim gelut sadayana kumaha upami urang wangsul we atuh mangga hayaya boro-boro balik turun balik alhamdulillah nah hari raji sadaya rame euy aduh ampun boro aing geus siap nya aing geus siap lamun gelut teh mah juragan Gatot Kaca jeung Mandrakomara aing merek ngajak dorna we lah heeh alungkeun ka Batam we aing sugane Kang Sopian di ditu narima dorna lah apunten nera ka Batara ayeuna mah atuh anu mrestu we mangga wartosan Acek arimi Gatot Kaca wayahna tuang ibu wartosan urang rengsekeun pindah hidup tina alam lalagasan kana alam rimitan yang tulus nya teh beres Kang alah hapunten kasadayana ieu kaum dangu sadayana da puguh aya di acara di TPI mah da puguh terbatas ieu mah pagelaran padat namina ieu mah nepangan we TPI tetep jaya margi TPI ngagelarkeun seni tradisi mun sakitu we hapunten tina sagala pihak kalepatan nepangan kasadayana eta-eta nyangakeun panglayad kanu teu damang cing enggak damangna nya kanu susah enggak buru-buru bunga nya kanu rugi buru-buru untung nya tak kitu rupina ti akang saparakan cagiri harja tilu pamungkasna budaya adalah segala daya dari budi yakni cipta rasa dan karsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lain mungkin nu kamari lain ngungkap nu baheula rek ngaguar ditinggalakan rukun.
Amit ampun nya paralun